Ulah sieu cok sanaos urang dipayunkeun sareng masalah. Kunaon kumargi Gusti nyarengan urang sadaya. Sampurasun baraya Sunda, hiji mangsa Gusti Yesus ngajak murid-muridna keur meuntas hiji talaga. Tapi nalika murid-murid sareng Gusti Yesus meuntas talaga, aya masalah anu dipayunan ku murid-murid. Nyaeta di talaga anjeunna diserang ku angin gede anu ngabalukarkeun murid-muridna sieun. Tangtos murid-muridna janten silih taros. Ongko Gusti anu miwarang, ongko Gusti anu ngajak, ongko Gusti sasarengan sareng anjeunna, tapi kunaon masih kene aya masalah, aya tantangan anu kedah dipayunan. Bapak Ibu baraya Sunda sadayana, rupina masalah tantangan anu dipayunan ieu keur nguji sakumaha percayana urang ka Gusti Yesus. Nalika Gusti Yesus digugahkeun ku murid-murid, Gusti Yesus nyebatkeun, di mana iman maraneh teh, di mana kepercayaan maraneh teh. Janten hayu urang percaya sagemblengna, iman sagemblengna ka Gusti Yesus. Sok sanaos urang dipayunkeun sareng masalah. Kunaon kumargi Gusti nyarengan urang sadayana. Ulah sieu Gusti Yesus ngaberkahan.